Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid sadayana, alhamdulillah tiasa tepang di sareng ibu dina pangajaran basa Sunda kelas 3, pangajaran anu katilu usum-usuman, sub pangajaran ngalarapkeun tanda baca. Ngalarapkeun tanda baca. Tengetan tanda baca nu aya dina kalimah-kalimah di handap. Kalimah nu kahiji nyaeta Danu jeung Salman keur huhujanan. Kalimah nu kadua, saha nu keur huhujanan teh? Nah, kalimah nu kahiji disebutna kalimah wawaran atanapi kalimat pemberitahuan. Dina tungtung kalimah kedah make tanda titik. Sedangkeun dina kalimah nu kadua disebutna kalimah pananya atawa kalimat tanya. Dina tungtung kalimah kedah make tanda tanya. Di dieu tos aya contoh tina kecap hujan raat. Contoh kalimahna anu kahiji nyaeta kalimah wawaranana Danu jeung Salman keur nungguan hujan raat. Sedangkeun kalimah tanyana, kalimah pananya nyaeta keur naon Salman jeung Danu teh. Tah, prak ayeuna damel ku hidep kalimah-kalimah nu ngangge kecap-kecap nu tos disadiakeun dina buku paket kaca 43 dugikeun ka 44. Damel kalimah wawaranana sareng kalimah pananyana. Tong hilap bubuhkeun tanda titik dina kalimah wawaran sareng bubuhkeun tanda tanya dina kalimah pananya. Wilujeng ngerjakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.